Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadaya sampurasun wilujeng siang waktos Dresden Jerman wilujeng sonten waktos Bandung. Tepang deui dina acara masak bareng Mang Idan. Utan nama teh. Kabobotoh Persib sadaya di alam dunianya. Aduh alhamdulillah aduh ada teh aya pertandingan Persib pada garing di bumi teh ku sabab si corona teh aduh gitu kaira teh nanya. Nu penting mah daripada garing-garing kieu mah urang masak lah bobotoh nasi bakar ayeuna mah urang alhamdulillah nasi bakar. Hayu urang masak nasi bakar bobotoh suganan urang ngopi bade nonton Persib siaran ulang gitu ayo mangga. Ayo teh kanggo bobotoh hilang. Urang ganti ikat tengah. Ku ame afdol ya teh bobotoh. Set. Aduh. Nah, ieu teh bahan-bahanna bobotoh. Bahanna teh siga kamari geus sami. Bahanna sarua kene ieu teh. Salam. Bang Beureu, Bang Bodas, daun jeruk, yang asin, yang air daging, yang aya beas, ngaranna ge nasi bakar. Leres teh. Tah, ieu teh aya nama kada hijikeun. Naon heula nu mimiti lebet? Hayu urang teraskeun. Aseng deui eta teh, Mang. Siap, anu kahiji saperti biasa, bawang beurang jeung bawang bodas. Tah. Tekan tes. Tah. Tes. Lalu oseng. Oh, loh, oseng atuh. Ini kapan bueul ya? Sare ayeuna. Nah, sare neng. Itu betok. Sare bener. Terus nguruk kita. Salamna kita. Kojok asin. Kojok. Asin. Asin. Nah. Oke, betul daging ayam. Nah, terus. Spiderman mau ikut masak? Mana mantannya? Mantannya nggak ada Spiderman. Mantap. Nah, para wargi tinggali atuh. Kayak nama garing hipu dan Keren. ini orang akel. Baheula mah geuningan ketua MA Akel Mukhtar tambah akil katanya. Tah, satos sangguna rada masak, ayeuna urang lebetkeun kana tatakanana nasi bakar bisa tatakanana dina daun cau, tah itu daun cau itu. Impor di Thailand. Berarti Indonesia mah teu teuing saureu teh. Mahal di ongkos saureu teh karunya teuing. Si kumaha? Satos sangguna masak, lebetkeun kana daun cau. Nah, daun cau teh acan di sanguan, urang nyakan saperti kami kertas dibakar teh. Kada kabeuleuh bisa sanguan dilebet, digoreng. Nah, terus itu lebetkeun ayeuna. Sanguana. Terus enggak asin dulu. Asin nikmat. Terus nyari. Kieu. Tah, itu cekap. Nah, menghilap. Di naonan teh? Cengekan. Di urang nasi tah gitu nya. Wih. Biasanya urang entep dipisahkan. Nah, itu enak lipat ya. Cilap urang sih. Cilap balikeun. Cilap pas balikeun. Balikeun nya. Nah, Guntingan heula panginten eta na rapi guntingan lima gitu. Tah. Nah, urang lipat. Nah, gitu. Nah, jadi enak ya. Kalau dia enak, gunting lah. Terus, sami. Nah, ini mana? Tusuk. Nah, gitu. Rapi Ya, selesai. Nah. Wih, pas jadi mah. Kalau di saya, foto versi salamnya kita coba hari di belum. Nah, di belumnya di sabab di mah taya hawunya, taya kayu bakar. Kedah dina open. Nah, itu kurang lebih dia. Hop. Pang luhurna. Hadi teh kedah. Wes. Hop. Nah. Wes. Hop. Nah, itu teh. 200 derajat Celcius 15 menit. Set. Para wargi, alhamdulillah. Bobotoh tingali urang nonton Persib deui siaran ulang lah. Jeung sangu bakar tingali. Nonton Persib jeung Subhanallah. Tingali anu muka sakedik tah. Wih. Wes atuh. Ieu contoh nasi bakarna. Urang candak hijinya. Tinggal Anu lama. meletek tingali. Wih, menikatinya si cengeng. Tinggal. Oke. Candak. Alhamdulillahirabbil alamin. Jantan ka ieu nasi bakar teh. Wih, mantap mah. Si daun teh geus garing tuh tingali. Asin. Asin. Waduh asin ikut ya. Cobiannya. Bumbunya resep di dina. Bismillah. Boleh. Kamu sama asin boleh? Mantap. Cobian dia. Cobian. Enak, Mang. Ngeraus tuh gimana? Masalah. Asinna. Gimana? Sudah nak. Pas. Nak. Belum salam nak raus. Pas bisa. Kan tuh kirim ke tetangga ya.
Hmm.